si Benjo gering, teu bisa ilu sorting. Si Memet cuti karena aya pegawaian di luar. Geus kieu aing ulin jeung sahanya. Aya si Benjo pihnekeun bae kana hate aing. Aya eueuh, karso aingna. Pake muriang di Benjo sia. Nyamper si Tompel bae kitu nya jeung si Rintik. Sugan poe ieu mah mana teu ngabucin budak dua. Oh lah, samper bae aing sugan. Sugan teu ngabucin. Tara. Tumben sia Tit mau coklat. Iya dong. Cing aing teh eta. Lain jeung si Tika ieu mah. Ih, Latif genekeun sia. Dina ge pake nanya atuh jeung aya ngeumeul lah. Asik. Bukakeun ge. Oke. Ya. Belamat nih. Ya. Suapin. Ih. Ku manja jadi gemes. Kajin berhenti kali-kali aing manja. Geus teuin untuk unggal pae ge kajinmu malan maresep aing. Aduh. Mas ge. Ya. Aing. Nah. Dek. Dek. Naon dia aki-aki ka dieu ngaganggu jelema keur bobogohan bae. Amat sih tip ka aing. Dek naon ge ka dieu dek naon? Aing ngulin tip di dieu babarengan, aing baturan. Aing cumang didin ka mana kitu si Benjo? Oh tip gering. Juk si Memet ge deui. Ih, aing ngaganggu jelema keur bobogohan bae nya, Beb. Nyaho, emang Mang Didin daek dia jadi kambing conge. Atulah jadi kambing cong edak. Atuh babarengan be urang ti dieu berkocina. Bebarengan kumaha botuna? Kocoli mah Mang Didin aya bikangna ti dieu karak urang bebarengan berkocina. Atuh si Mumuna, dejengan bae urang tip. Joinan. Tas ya joinan cenah. Bikang aing kos kopi bae di join. Jelas Mang Didin mah. Kunahan gitu tip. Pelit jaga baturan ge. Jelema edan, geus mabur kan itu mabur lah, ngaganggu bae aki-aki. Dasar koret sia. Sebodo amat, nek disebut koret los aing mah. Gerak aku kebuka nek di join. Geus lidah jaga baturan lah. Tersep, nyawa aing. Bodoh teuin. Dasar jelema edan leupas. Ku aya be ongkonya Mang Didin mah. Geus lah, antep bae teh mah jelema edan ngaranna ge. Ya, mending kene ade ya. Iya. Lembab amat. Lutik-lutik hang gede bae. Urang hakan gede, awak leutik bae. Lah. Gina. Teh. Tapi saya jauh ngomongna, ulah kudu bareng-ganeng. Emang aing lima torek. Ampura, kirain teh desina di jero warung gitu. Aing geus di mana tuh aing? Jauh ngalpo di jero warung bae. Bisi keur di jero sempak. Tas ya. Siapa dek aing tah? Di jero sempak saha aing? Pan saya nyaho mun aing mas janda. Honya, poho, maaf. Maaf sia. Enggeus repeh sia Rintik. Teh hayang popes teh. Beraha? 2 hambek. Oh lah, jangan hayang. Jawa sih orang etik koroan. Atuh boga lah. Hanggeus repeh sia. Sumut sia bojong calang. Maedan. Rasa naon tik? Vanila teh. Sia Rintik. Coklat teh. Hah, Tika, kabogos sia dasar mah. Banget nangges coklat, minum es coklat, tambah be banget jadi butak. Eta sia, kujero teh desi mah ngaledekna. Geus lah gerajeunkeun. Kong warung si bawel. Tapi emang bener sih, Bek. Bukan, lain aing nu ngomongna. Pinekeun. Emang pinekeun si Tompel mah. Semenjak buka kabogoh belagu jasa. Tegera luntur be teh si Tompel peletna. Yakin aing mah sia Mumu mata geus diguna-guna ku si Tompel. Kemana aing ya? Karesa amat. Ngopi bae gitu aing lah. Ya, Ya tadi sih. goceng doang. Berarti nu Siti kan tadi bayarkan bareng ku sia.
Nyawa si Subek kayak kumaha sih? Untuk dibayarkan waing. Atuh eta goceng, cukup meren 2 es. Paling ge 2000-an esna. Eta sia 2000-an cenah. Hileud nangka di mana aya Apple PS hargana 2000-an? Emang sabaraha duitan kitu? Goceng sagelas, lamun 2 gelas berarti 10.000. Mahal amat teh Desi. Siap koing, mahal naonna meureun. Nyawa, geus bayar deui Subek. Oh deui Tik, aing boga duitna goceng doang. Ih, sia mah Subek, aku ngisinkeun he jadi jelema. Kumaha ge, kirain aing esna 2000-an gitu. Tika geus boga kabogo kos kieu mah udah dicoo anteukeun beka ditu ka tempatna karagunan. Jelema edan, emangna urang hewan meureun. Geus gandeng lah sia. Iya juga kumaha ieu, jangan teu mau duit. Geus teh, esna nu hiji mah diutang heula be nya. Naon sia mah hutang? Mending dicokot kuing diinum kuing esna daripada diutang ku sia. Ih, teh, kok diinum? Mending diinum kuing daripada dihutang ku sia masuk arangel bayarna. Ih, dak sampai sakituna, parah. Geus segera malabur kan itu. Nggak usah Bek. Bek, Tik, sen kemana? Kemana be lah? Kepo. Bagus amat sih Rintik. Atuh nek naon ge, ku hanya bae. Kami mah nek bobogohan heula, Mang. Oh, aing duluan ge. Ya, jelema edan. Geus aja lah. Bagus ya Rintik. Tika, istighfar sih Tik. Supaya tanda sadar, kabogusnya mau kos toke. Desi. Dek naon sia udah lepet. Eta sia, duda lepet cenah. Sakieu aing seger buger keneh, nah. Jieun kopi aing. Dek meuli rek mah hutang sia. Meuli, tenang, dibayar kontan kau ge. Bener sia nya ulah ku sirintik. Oh, cius. Honges kawan. Oke, GPL-nya nggak pakai lama. Brengsek budak, beralagu. Aing tidak ajak ulin, mentang-mentang baru gak kabogo. Gerak gue aing. Pokona aing secepatnya kudu bisa boga kabogo. Dek dipamerkeun ku aing ka hareupeun budak dua, si Tombel jeung si Rintik. Dek mesra-mesraan aing di hareupeunna. Moal tanggung-tanggung aing mah. Ya, kopina. Dipikir-pikir si Desi geulis horeng. Sedeng kene sih jeung aing mah. Manehna jahe. Aing duren. Anggus lah, gaskeun ku aing. Si Desi pasti daekeun ka aing mah. Hades. Naon sia tepung pugu hodes bek aing. Iya Des. Kan sia janda. Aing duda. Terus kunaon? Kumaha lamun urang? Naon sia teh maksudna? Sia ngajak ciuman tak aing? Lain. Kayak cucuban mah gampang. Urang bobogohan heula be. Allahu Akbar. Siapa diajak bobogohan sih? Malah Allahu Akbar Desi. Teu sanggup aing mah kajenteun aing janda. Teu hayang aing mah bobogohan jeung sia mah duda lepet. Ayolah Des. Please Des, please. Aku mohon. Lebay sia aki-aki ge. Geus aki-aki ge. Geus ulah mikiran cita-citaan. Mending sia geus segera ngukur tanah bek ka ditu jeung ngubur sia. Astagfirullahaladzim. Kula masa sih mau ngomong Desi? Dina ge aki-aki geus bau tanah ngajak ka aing bobogohan. Kieu-kieu ge selera aing mah tinggi, Din. Des. Ayolah, please. Sih naon sih? Moal nyusul kok, saya geus bobogohan jeung aing mah. Askeun. Des. Please. Des. Please. Mu, ulin yuk. Kemana ge? Kamana be? Sebarin dengan si Rintik jeung si Tika. Aing, si Maman ngajak ulin bade lembur bae. Kali-kali atuh Tip ngajak ulin mah ka mall. Lah mumu, puguh, gablek kabogo pengangguran, hayang ulin ka mall di. Kali-kali Tip. Oh geus kayak baik kayak nangguan aing boga duit. Iraha ge. Engke lebaran. Atuh kebelakangnya lah Tip nunggu lebaran mah. Kumaha ge, jaka mau kudu mau duit loba mumu, aing boga duit nangge lebaran doang, eta ge nanggun persenan di dulur-dulur aing. Jual ge eta teh batu akik dina pipi. Batu akik cenah, lamun seret aing ngomong. Ih, Terus naon ge eta? ieu mah canang hideung, puas ya puas. Oh. Ih, Biasa be, ulah make urat kitu ngomongna. siana pinakeun. Oge, maaf. Geus hayu ongko dek nangan si Subek jeung si Tika. Geus temu aing nangge lah. Baperan lalaki-lalaki. Wodo. Asal sun heula. Yo, dek saya disun make perep aing.
Maedan, eta mah ditonjok mumulin disun. Atuh kajin lah kenang lepot ya tompel lata ka jero. Ih, bating boga kabogo ku hese menta nyiumna. Can halal pamali. Geus ayo. Saya ge. Ayo. Beb. Bagi atuh esna, kan eta geuning melikeun aing, Beb. Syah. Asik. Gas. Aduh. Mantep. Teh, kok daek sih gandeng-gandeng si Botuna? Heuh teh. Teh sih kasantap-satan di mana kitu? Hus, sembarangan si Rintik. Nahos ya. Dengekeun dak. Aing ayeuna geus jadian jeung Bebek Desi. Hah? Lu bener, Mang. Ih, atuh tanya ku sia ke Bebek Desi. Teh, beneran tadi sing jadian jeung Mang Didin? Heeh, Tik. Innalillahi. Innalillahi cenah. Kumaha cocok kan aing? Kasih. Oh, Mang Didin jeung Teh Desi gandengan aya naon ya? Heeh, aneh amat. Teh, kok daek sih digandeng ku si Botuna? Wah, katinggalin berita sari mah duaan. Tip, si Botuna jeung Teh Desi geus jadian cenah. Eta sia. Nu bener, Mang. Hola, tanya tah. Bener tuh sayang. Bener dong. Allahu Akbar kabiro. Nah, cocok teh aing. Aing mah teu percaya aja lamun Teh Desi beneran jadi kabogo Mang Didin. Oh, sarua aing Tip, teu percaya padahal mah. Teu percaya kumaha sih Saria? Geus jelas-jelas si Desi ge ngaku. Saria hayangna kumaha gitu ha supaya percaya. Geus, ka dieu heula. Ka mana? Gedeng. Yuk. Mang, coba lamun eta Teh Desi bener kabogoh Mamang, cium keningna di harapan kami. Betul, lamun geus dicium mah kara kami percaya. Leutik eta mah. Emangna Saria duaan, bobogohan beungeus kebal, tapi pikang Saria mah armung dicium. Si Desi mah mata langsung daekeun. Yo nya. Oh, geus kita coba. Oke. Sayang, merem lagi sakedeung be. Merem. Oh, merem sakedeung doang. Oke. Nah, gerem ge. Nah. Kayaknya. Oh, kenal sih susah-susah gitu. Des, masih menyabok aing sih. Sia kurang ajar, pan dina perjanjian ge cium-ciuman. Ih, Des, seutik doang, seutik. Teu bisa dina perjanjian ge cium-ciuman gitu. Kayak heula Mang. Teh, maksudna naon ieu? Kok pakai perjanjian kitu? Jadi kieu sabenerna dah. Des, please Des. Ayolah, mending orang jadian daripada orang kieu bae. Kesel sih jadi jomblo bae mah. Embong aing mah. Mending ngajomblo seumur umur aing daripada kudu bobogohan sia mah. Ih, Desi. Hanggeus kieu bae. Kumaha lamun sia pura-pura jadi kabogoh aing heula. Kayak aing dibayar. Dibayar? Heeh. Tuh, dibayar ku aing 300.000. Bener ieu jeung aing kabeh. Heeh, tapi sia kudu gawe heula jeung aing. Gawe kumaha? Sia ieu jeung aing, dengan budak dua, si Tompel jeung si Rintik. Urang mesra-mesraan di hareupeun budak. Kumaha daek teu? Aing hareuna ka budak dua. Bucin bae. Aing ge hayang nunjukkeun bahwa aing ge bisa bucin kos budak. Mesra-mesraan kumaha heula ya? Mun cuma gandeng-gandeng nyekel tangan doang mah daek. Asal ulah pakai acara cium-ciuman jeung berlebihan. Oke, tenang. Moal palingan ge jakeleungeun jeung gandengan tangan doang. Gandengan ge gandengan. Oke, deal aya kitu doang mah. Dealnya? Ah, mantap ya. Hayu gaskeun. Dia duitna. Oh, aya. Bener sih nya. Ulah sampai budak curiga. Siap, tenang, yang penting mah duit, Din. Segala lancar. Ah, mantap ya. Ayo gandeng dong. Aduh, aing mah kolot-kolot, aduh marah. Oh, jadi gitu. Aduh, Botuna ku aya bae. Geusnya, geus beres aing mah, balik aing mah. Nah, sih. Tuh beres sih gawena. Ih, Desi kumaha sih sia? Botuna. Ayang mah bae. Nyau. Aing kalau aku bae mah. Woi Desi, duit aing balikeun dia. Gawena kita bener sih ya. Aduh, aing gitu bu, pipi nyeri, dicabok lah.
Thank